Abah kikolot lu karasa nenek digana sunuh waktu Abah kudu ningakeun hidup Dari abah nyarios naon. Abah arep nepungan gunung hidup wah hidup baraya hidup kabeh nu geus kelar di dunya. Nepungan Bapak Sugojali oge, Bah. Makasih Gojali. Hari abah kalah ugah menuju sakarat. Hari si Gojali kamana nenek? Si Gojali. Aduh kan gak dia angan mah. Akang. Mah abah. Hari mana Gojali? Namun ningali kolot detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir hari itu abah terek ka mana atuh abah? Apaan kuring terek ini? Ka mana hari abah? Kuring teh kapan? Terek sakarat. Nu matak sidik abah teh keur sakarat. Make jeung hayang indit, kapan keur sakarat ai abah? Aduh, bedut. Aing teh jantung karena setek usia. Biaraleun wae nebal-nebal wae ka kota. Ya, kupuing teh bebejarek modar kasihan teh Gojali. Eta si abah nepi ka aral kitu. Abah ai si abah kos lain kolot atuh abah teh. Atuh make jeung nyebutkeun modar kos lain kolot. Gojali, neneng. Ya, ragepkeun. Kuring rek amanat ka hidup luar. Mang Kade hidup rumah tangga teh siksa uyunan si nuntut raut ayeuna lain rek hitungan kana gono gini kana harta banda dan rumasa abah mah sakitu ayana nenek inget teu balong anu aya saung geuning Mbah. nah eta ulah dijual eta teh ditinggal warisan sakitu kitu kudu turun temurun kanu jadi anak incu abah geus teu kuat geus nyesep anana-anana hampura Allah Abah, Akbar abah, Abah. abah, abah teh tulus mawon. Abah. Ih, mana Abah? Bapak izin Allah. Hah? Abah? Abah. Allahu Akbar
tulus nama bade meser balong heula. Lumayan ingkang piparantieun ada kumpul-kumpul keluarga ai lebaran geuning. Ngara ruseup gitu kan pasti mareuleum lauk. Keheula. Dupi paku teh poryogi balongna hungkul atanapi anu tos aya laukan. Nya kosong sae. Tos aya laukna oge sae. Nu penting mah ya DP-na mah tos disiapkeun Kang 3,5 juta cash. Coba mun orang gaduh motor, pasti mau jalan kaki kieu. Kieu Pak Kubu, bilih bade ningali balongna heula atuh. Ku abi dianter, da caket. Ya hayu atuh kira-kira caket mah. Enaknya jadi kubu mah. Loba duit, jaba bebas. Anto oge Kang, nya aya enak. Oge aya henteu enakna. Barina ge enak kumaha bebas kumaha. Luar biasa bebas jadi kubu mah. Bulan puasa ge pagi-pagi boleh ngopi. Astagfirullahaladzim Kang. Lain ngawartosan ti tadi atuh Kang. Lumayan. Apan tos kasuruput eta saparo. Ek di bejaan nepi ka beak aing kabita manten. Lah Kang mah aya wae. Ya ayo tuh lah cuang ilikan balongna ayeuna. Ayo gaskeun. Aing mah. Ya Kang mah. Rekalesing tadi nama nih mak. Jadi memang lebaran teh orang teh geus cekel duit nih mak. Tapi mah bisi gitu nih. Aya perorangan. Nah, untuk orang ek dijual. Hade boleh kumaneh mah tuh. Ngece sia mah. Duitin diang sih. Tuh main taka kolotnya. Cocok lah Kang lah. Wah, luar biasa. Pas Mantep pisan. ya. Tingali balongna berwibawa, pakuwu nak berwibawa. Si Akang kok gitu-gitu. Jadi tambih karisma pakuwu. Biasa wae Kang lah sok nging berlebihan. Sanes berlebihan sanyatana. Cocok intinya mah kan pada pinggir jalan ongkoh deui Kang. Eta mah atur-atur we ku pakuwu. Begitu turun tina motor langsung ke balong. Basuh meureun. Tadi saung gitu Kang. Duh. Eta mah pakuwu. Hilap deui hampir acanak Deui deui. ngobrol mah capek pakuwu. Naon ya duh sakantena ditanyanak. Ieu cash nya Kang nya 3,5 juta Kang mohon mangga dietang deui. Nuhun pakuwu. Bisa nih mohon mangga dietang lah Kang. Atos percanten. Mohon atuh. Kadang-kadang ari pakuwu mah di langkungan. Oh, otak aya geura etang we gerang ke deui. Sakantena nya mun nampi balongna nyangakeun artosna. Nampi artosna nyangakeun barongsai balongna. Atur nuhun nya Kang nya. Moal ngopi heula kitu. Kang jali malah Bebas ai kubu mah. tadi panghilap itu pangatosan. Nuhun nya. Hilap sote pedah biasa. Kanggo jali. Mun enggak tuh? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teu langkung pakuwu. Bade ngapung oge mangga. Mohon mangga. Mangga. Rezeki mah moal ka mana? Nu mantak kudu yakin ge ka Allah. Saha tuh wayah kieu nya gaul-gaul motor hareupeun mah air. Astagfirullahaladzim. Ari maneh jiga teu ide kok jali. Kalah ngagaul-gaul motor di buruan. Sugan teu buka didengean. Gandeng. Bari nage motor saha di bawa ka dieu.
Guru. Kagak ngahulang. Asik. Tuh, lulus lebaran teh mah euy. Sik. Persenan teh. Santai. Tiga-tiga teh mana gue jali. Ayo itu bisa dianggap. Buka pada sakit tuh kalau dijual ke mana. Buru badami juga aing. Kalau susu lumputan. Nyi. Tadi nama Akang terek nyari kejutan. Lain terkejut deh. Aing mah sarek modalku kelakuan mana jika kia. Tolong hadiah. Aing butuh hadiah. Lamun gitu carana. Demi kebahagiaan marane tadi nama. Demiran. Sekali dari ngomong. Demiran. Tadi nama. Gas. Rumah tangga jeung mana wa mendingna. Lisa banyak utama. Ayeuna boy, ayeuna. Mana ikat mah ieu. Ini. Maksudnya kumaha nya? Neng, pasti ketinggalin geus nganggo ajuk ieu. Engke teh, pas lebaran teh, Neng panggelisna. Kan
Neng resep warna biru. Kebanggaan Bapak, kanyaah Bapak, kamelang Bapak, kabunga hidup, kabunga Bapak, kesedih hidup, kesedih Bapak, cimata hidup, cimata Bapak, hampura Bapak gelis. Sanajan rumah tangga urang teu didasaran ku cinta, tapi akang teu bisa mungkir tina kanyaah jeung kemelang akang ka hidup. Salila ieu hidup anu ikhlas, anu sabar ngaladenan jeung nyanghareupan akang. Hampura akang tina kabodohan akang, tina kakurangan akang, tina ucap anu salah, tina lampah anu salah. Nitih wanci nu mustari, ningang mangsa nu lugina, janji bakal balik deui, duka iraha mangsana. Gusti nu bakal ngaraksa kana lahir jeung batin hidup duaan. Bagjana, sedihna, susahna, senangna. Hampura gelis bojo akang. Hampura gelis anak Bapak. Hampura. Mama capek pisannya.
Oh, palingan. Rek seep di eta sanguna. Astagfirullahaladzim. Mama ngalamunnya. Sok beramang. Sing banyak. Ini kan lebaran. Sholat id. Berkeliling. Bermaaf-maafan silaturahmi. Bakaning can uwihnya mah. Pan enjing lebaran. Kewengi apa uwihna? Eng mah kangen sia mah ka bapak. Segera mah. Maghrib. Mah. Neng mah moal ke masjid ah. Naha. Rek ngantesan bapak ke masjid nak. Ning bapak can uwihnya mah. Kemana sih? Janah moal lami. Dahar penting sahur eta sahur